Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mengkince. Alhamdulillah kago dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun wadal pamungkas bagian ka 13-nya ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Kira-kira jam setengah 12 beurang ka tembong Nyi Otih datang jeung Neng Hilmah mulangna. Rupa-rupa balik ti pasar nyimpang heula ka sakola nempo neang anakna babawaan mah angka ribung nempo kitu Badri gancang mapakeun pikeun mantuan mang mawakeun sanggeus arasup ka jero imah balanjaan anak ditunda sawareh dina meja sabagian deui diumbrukeun dina lante. Nyai geuning seueur balanja teh tuh ieu teh muhun Kang sakantenan wae meser ka perjugian dapur pantos sagala seepan Kang. Dupi sangu bokna ngumana Nyai ieu tah can dicanda Kang ke cenah sonten dijajabkeun kunu icalna kami ayeuna mah kabujeng keteh kabujeng bekah deui margi dianggona oge pan engke sore Kang atosna mah atos ditaur sadayana mesen 100 besek Nyai teh Kang. Seueur geuning Nyai muhun ngahaja atuh biasana sok seueur murang kali pami tahlilan teh ieu atuh upami aya sesa urang bagikeun bae nya anu teu sumping kumaha Kang. Muhun pami kitu mah Nyai atuh aehnya tadi Pak Anwar teh tos sumping ka dieu ye Nyai artosna aya dina lomari kamar. Gitu Kang syukur atuh cobi tukang Nyai mah hajang ningal nya sapertos kumaha atuh artos puluhan juta teh cek Nyi Otih marah mai saenggeus kitu mah duanana asup ka kamar teu sirikna nangkeupan kana duit. Nyi Otih bakating ku bungah jeung atoh sabab kakara teuing nempo jeung nyabak duit nu sakitu lobana komo ieu geus jelas milikna. Saenggeus puas ngagulang gaper duit mah tuluy kaluar ti kamarna. Nyai kemesernya amplop bodas 20 siki mah nya. Kanggo naon Kang atuh kieu sabenerna mah Nyi akang teh gaduh niat bade sodakoh we ka budak yatim. Karanda sareng anu teu garaduh ngaluarkeun kokotor tina milik urang margi yeuh Nyi dina rezeki anu tos dipasikeun ka urang nya di dinya aya hak batur nu dititipkeun janten kedah dipasihkeun kanu gaduh hakna Nyai tah kitu. Mohon sae atuh pami kitu mah Kang keke nya urang meser heula amplopna nya Nyai sakantenan nya meser rokona anu sae udang garam nya udang garam beureum sapak mah akang bade kabumina heula nya
ka bumina mama ke wangi Nyai kumaha. Oh mohon Kang mangga ayeuna mah urang murah heula atuh yuk ieu tadi teh Nyai nyimpang ka tukang baso konco lawas Nyai. Nyai teh meser we tilu bilih kabujeng bekah manten Kang mihna raos gerakang ye panas-panas kieu teh ngabaso. Oh mohon Nyi untung we boga pamajikan teh nya sanggeus dieurih-eurihkeun kana ringkok mah tuluy bae tiluanana ngariung ngadalahar baso mohon enak baso. Oh nya Kang tadi teh poho tadi aya nu kahuruan cenah Kang bumina almarhum Bos Daman. Duh karunya Kang seep ku seuneu teu aya nu kaarah pisan teh Kang. Oh paingan atuh tadi akang ningali aya haseup hideung ti wetan teh baru bumina Bos Daman nya. Mohon Kang meuni hawatos istri sareng putra-putrana teh Kang careurik sadayana. Tapi aya nu korban teu aya Nyai. Puguh nyaeta saurna teh Kang Taswan tiwas kabeulem Kang. Saurna teh harita teh mun aya anjeunna wungkul di bumi kalersan istri sareng murang kalih Bos Daman teh nuju teu araya nya kalersan Mang Taswan dipiwarang cenah ngantosan rupina teh kasarean anjeunna teh. Aya-aya wae Taswan mah nya. Kunaon atuh Nyai tiasa kahuruan kitu geuning. Duka atuh Kang duka nanging seueur cenah nu nyebatkeun mah akibat listrik nu konslet. Oh kitu nya. Mohon atuh soalna saring kajantenan nu kitu teh Nyi. Mumatak ieu kudu sing hati-hati kana listrik mah bilih aya arus balik atawa naon tah disebatna teteh Nyi. Nya Kang Nyai mah sok araringgis kieu nya sajeroneng kitu Badri bisa ngabagi yen tangtungna oge meureun. Sagala pakaya nu kapimilik ku Bos Daman geus ayeuna teh nungtutan dicokot deui ku nu bogana nyaeta ku akibat muja. Sanggeus rengse marurak baso mah tuluy nyiotih ngarapikeun balanjaanana kituna. Kang ayeuna mah urang bungkusan wae nya kueh-kuehna Kang supados engke pamidatang sangu teh kantun ngahiji-hijikeun nya bungkusanana kumaha Kang. Nya sae kitu Nyi hayu atuh hayu sanggeus kitu mah duanana anteng wae ngabungkusan kueh nu bieu dibeli di pasar rengse bubungkus tuluy salorat lohor heula. Beres salat Neng Hilmah ulin di buruan Badri ngadeuketan ka pamajikana kituna. Nyi ka dieu sakedap Nyi aya nu bade didugikeun ku akang teh yeuh. Perkawis naon teh Kang nanging hampura nya Nyai ulah bendu Nyai teh. Muhun Kang sok we atuh enggal carioskeun. Nah kedah bendu kumaha Nyai teh saenggeus kitu mah Badri barabat nyaritakeun ngadalkeun pamaksudanana cenah pikeun hayang nikah deui samemehna dilalakonkeun heula asal usul Nyimas Layung Sari timimiti nepi ka ayeuna ngan teu dicaritakeun ari kakojayan mah dina Jaladri Asri ngambah sagara kanikmatan da angger kudu aya nu disamunikeun.
Tah kitu nyi mugia Nyai sing tiasa ngamaklum pami Nyai kaabotan teh mah ulah janten kawonan margi akang mah yeuh moal maksa ka Nyai mah moal cek Badri mungkas carita Nyi Otih ukur ngahuleng nempokeun salakina nu cumarita tapi saenggeus Badri rengse ngadongengna horeng di luar sangkaan jawabna teh. Kang Nyai mah ngiringan bae kana kapalai akang salaresna mah Nyai teh hawatos kasalira rumaos tos lami tetiasa ngaulaan batin akang kantos gaduh emutan bade miwarang akang nikah deui nanging panduh bujang-bujang milari anu sanes cacakan kanggo tuang sadidinten oge kaboler atuh ayeuna aya nu kersa diwayu Nyai mah Kang kalintang bingahna Kang bingah Nyai mah kitu walerna Nyi Otih harita janten Nyai ngawidian ka akang kawin deui kitu tangtos atuh Nyai mah kantos Nyai mah nyaah ka akang kasalira sareng kasih eneng moal luntur ka ibunan moal laas kahujanan bakal salawasna mika deudeuh mika nyaah nugi karuntagna alam dunia Kang mohon akang percanten ka Nyai mah jeung ulah percaya Nyai nya sing percaya ka akang mah pasti najan geus boga deui tetep bakal nyaah ka Nyai nyaah ka Eneng nya mohon Kang percanten atuh percanten Nyai oge atur nuhun pisan geulis kituna bari ngarangkul ka Nyi Otih tuluy nyium tarangna kalayan geget nakar duh Badri mohon sekawin di wae mah tejauh didinya nyimas layung sari katembong imut mawur dina juru panona aya nu nyangkrung hatena ngarasa bungah sakaligus kagagas nempo nu duaan dina dadana bijil patekadan seja babakti kumaula sapinuhna ka Badri bakal mika nyaah ka Nyi Otih jeung Neng Hilmah lamun nepi ka bisa ngahiji wujudkeun pernikahan nana. Enya Kang terasna kumaha tah ngarapalanana sareng bade kusaha Kang panan teu acan aya jalmi nu nikah sareng siluman mah pan pami ngipri mah nembe aya Kang kumaha jadi kieu Nyai maksud akang teh bade ka mama wae Nyi menawi anjeunna tiasa kumaha Nyai satuju oh mohon atuh Kang mugia wae mama teh ajengan tiasaeun nya margi anjeunna mah luhung ilmu iraha Kang bade angkat ka dituna atuh ari akang mah kahoyongna mah kewengi wae Nyai pami tos rengse tahlilan ngarah rineh oh mohon atuh pami kitu mah Kang nya atos atunya ari kitu mah Nyai ayeuna akang bade nguriling heula ngulem tatanggi kanggo engkep wengi kumaha mangga Kang mangga Nyai ge bade beberes deui atuh di pawon saenggeus kitu mah Badri ngoloyong kaluar dituturkeun ku Nyimas Layung Sari. Urang ayeuna balikan deui
nyaritakeun nalakon Nyi Ocah jeung Maici. Si Saprak diusir ku si Kohar, manehna cicing di imah Nyi Odah adina otih nu kadua. Lantaran imahna leutik sarta anakna ge loba jadi karek oge sapoe kacicingan ku indung teh komo adina geus musang-musang musing wae. Ari ku kitu teh mah wajar. Sabab pakasaban salakina Nyi Odah ukur tukang ojek anu bisa ngan bebenangana oge tetangtu jeung teu sabaraha jadi karasa berat lamun ditambah deui parabeun cenah ari Nyi Odah teu naon da bobohan indung jeung adi ngan anu jadi salakina siga nu kurang panuju lamun mitoha jeung adina teh cicing di imahna. Rek nepi ka ilaha tuh di dadieuna tuh Ocah. Akang mah geus sebel ya ningali mitoha teh. Duka atuh yeuh. Duka ce Ocah ge bingung yeuh. Lain ku nanaon. Lain ku nanaon yeuh. Kumaha tuh yeuh benerkeun. Lain ku nanaon ari euceum mah heug bae. Rek cicing di dieu mah. Kitu pangdayat kumaha. Bingung kuring teh. Sok kulutus wae pan. Nya ce. Tapi pan Ocah teh tos diserahkeun lain ku Kang Kohar. Ocah moal biasa balik deui meureun. Da imah nu Kang Kohar itu mah. Sabab paling oge meureun. Mun gadoh artos nembe bisa ngontrak Nyai. Aduh, iraha atuh boga duitna maneh teh digawe oge henteu apan. Nya milari heula atuh ce. Yeuh, Ocah yeuh. Mending oge gawe atuh ka luar negeri deuleu. Namun hayang boga imah mah tuh tempo nyela jeung Teh Dewi geus baroga imah hiji sewang. Nu matak jug-jug maneh geura indit wae. Indit deuleu ka Saudi atawa ka Dubai terserah wae maneh. Ngotok-ngotok ngowok di lembur wae maneh teh yeuh. Moal aya kamajuan hirup teh yeuh. Sesah atuh ce. Magarkeun teh gampilnya jadi TKW teh kedah gaduh heula calling pisa. Sareng deui yeuh. Encah teh teu acan bisa bahasana. Seueur beja deui. Pami teu bisa nyarita mah ku basa dunungan sok disiksa. Kumaha atuh sieun disiksa teh. Ari maneh mah ngedul wae atuh Cah. Montong sok loba alesan deuleu. Ari maneh teh yeuh bogaeun budak leutik keneh Odah. Pilaku kudu ditinggalkeun sia. Saha nu rek ngurusna. Mak teh geus kolot, geus teu kuat ngasuh. Ceuk Maici milu mairan kituna. Mak mah yeuh pamenangkeun wae ka si bungsu teh. Lain pamenangkeun ieu. Tapi ku memang kitu deuleu kaayaanana. Kaayaanna kumaha? Tuh buktina atuh geus kadenge kumaha ge. Imah dijual. Eta teh bagian edah atuh. Teu kabagian saperak-perak acan. Teu adil mah teu adil. Lain teu adil sia. Lain. Tapi pan si Kohal tuh ngajualna. Bujeng-bujeng maneh. Ma oge teu diberes ya. Sabot keur gunteng gitu. Dayat salakina norojol di kamar. Ae gararandeng sa teh. Ya di dieu teh garandeng. Dewek tek molor dulu. Ngos kaditu geura mantog. Tong caricing di dieu sia. Boga imah karaka dijual. Ari ngajedog ngadaon di darieu sia teh. Arindit gitu. Kituna teh ngebrak meja disempak. Disempak kituna nempok.
Kang Dayat jiga nu kasurupan puguh wae nu didinya pating purungkut sieun rek teu kitu kumaha. Salian ngomongna hahaok oge nembongkeun paraman nu pikasieun buukna kusut. Matana beureum molotot rupana keur sare kageureuwahkeun. Jeungna deuih memang ngarasa kuciwa ongkoh manehna tara dibere ladang ngajual imah. Acah, cah main di heulanya ayeuna atuh. Tuh si Dayat ngamuk pusing mate maicih jeung ocah teu nembalan kituna langsung ting purungkut guragiru. Babarengkes pakaianana satuluyna kaluar bari mawa gembolan ninggalkeun odah nu molohok sarta Dayat keur molotot. Kocapkeun peuting harita saenggeus rengse tahlilan di imah Badri sabada ngalaksanakeun salat Isya. Badri lempang ngajugjug ka Pasen Aljiadin. Tujuanna rek nepung guruna, nepungan guruna pikeun nepikeun pamaksudanana. Nya katembong Nyimas Layung Sari nuturkeun ti tukang teka cuturkeun kumaha di jalana. Harita Badri geus nepi ka tempat nu dituju. Diuk pahareup-hareup jeung guruna di roang tamu saenggeus malapah gedang heula sakedeung. Tuluy bae Badri barabat ngedalkeun pamaksudanana. Sajeroning ngabandungan anu keur cacarita Mama Ilyas unggut-unggutan bari sakapeung ngareret ka Nyimas Layung Sari anu tetela ketampaun jirimna komanehna. Nyimas Layung Sari bati imut basa ditetep ku guruna Badri. Manehna sadar yen eta kolot teh bisa nempo ka dirina tangtu elmuna teu lalawora. Tah janten kitu Mama maksad abdi teh ka dieu. Berat jang berat boga kahayang teh ieu. Mama Ilyas ngarenghap panjang kituna bari mesem. Mohon Mama. Janten kumaha ya teh Mama berat kumaha. Sak jongjonan Mama Ilyas netep kama Nyimas Layung Sari tuluy reup panona peureum. Rupana mah keur ngagunakeun elmu toropong raga pikeun nganyahoankeun nu leuwih jauh kasang tukangna awewe siluman nu aya di hareupeunana saenggeus sabaraha waktu lila anjeunna ngimpleng akhirna mah bray bae matana dibuka. Punten nya dupi anjeun teh bener-bener nya teu ka Badri teh. Kalintang nyaahna Mama. Kadenya anjeun ulah kumawani ngabobodo tenjo ngareka perdaya ka bangsa kami. Ampun paralun Mama, teu wantun teuing dugi ka kitu mah. Nyai leres-leres mika cinta sareng mika nyaah Kakang Badri. Nyai terang ieu teh telepat, ieu teh lepat Mama. Nyai oge ngartos yen ieu ngalanggar kodrat nanging katresna Nyai Kakang Badri
ngalangkungan ageungna Gunung Giriloka. Kukituna sakatenan bae Nyai nyuhunkeun bantosanana ti salira supados tiasa ngahijikeun Nyai sareng Badri. Leng Mama Ilyas ngahuleng kitu ngaraga meneng. Ceuk pikirna, ieu teh enteng-enteng bangga geuning. Entengna manehna nempo yen Nyimas Layungsari bener-bener bogoh jeung nyaaheun ka Badri teu boga maksud rek nyilakakeun. Jeung deui Badri geus meunang idin ti pamajikan nu kolot. Jadi moal bakal aya hate anu ngarasa nyeri jeung kuciwa ari banggana ngahijikeun makhluk nu beda alam. Lain perkara enteng ieu teh kudu nyaho heula ilmu jeung lebah-lebahna. Lamun salah kalengkah teh basi ieu mah bisa-bisa murid bakal kaeurad sabab sabager-bagerna bangsa siluman isuk jaganing geto tangtu bakal maksa sangkaan jadi baladna nu matak kudu boga tarekah pikeun ngungkulanana ieu teh. Tapi kulantaran dina luhung ku ilmu Sakti Mandraguna, aduh cek guruna kituna. Tapi Nyimas Layungsari ku implenganana geus bisa nyahoeun saha indung bapana kumaha watakna. Ku kituna manehna geus meunang cara pikeun kumaha nyang hareupan. Mun lain ka guru cenah rek ka saha deui minta tulung. Najan nya oge minta tulung kudu ka Allah, tapi apaan kudu aya syariatna kitu cek pikirna dina waktu harita. Jadi kieu nya anjeun siap narima lamun aya ke barukarna sarta sanggup ngalaksanakeun surat syaratna kumaha. Sanggem Mama sanggem. Nyai tos siap kana naon nu bakal tumiba bakal tumut sareng nyumponan sadaya syarat upami aya mah. Nyai terang sareng ngartos yen cinta butuh pengorbanan. Kukituna tong nimbang-nimbang harta dalah nyawa oge Nyai siap masrahkeunana. Mangga ari kitu mah kumaha dibantunya pikeun ngawujudkeun kahayang anjeun asal daek nurut kana sagala surat syaratna jeung aturanana kumaha. Mangga Mama hatur nuhun. Naon bae syarat-syarat nu kedah dilakukeun supados Nyai tiasa ngahiji sareng Kang Badri. Aya 3 syarat kudu dipinuhan teh ieu. Syarat nu kahiji anjeun kudu asup kana agama kami nyaeta Islam. Syarat nu kadua indung bapa anjeun kudu nolak lamun aya jelema nu rek ngipri ka anjeun ka bangsa anjeun kumaha sanggup. Layungsari teu gancang nembalan kituna pikeun dirina mah sanggup bae nyumponan syarat. Komo syarat nu kahiji ayeuna keneh bisa dilaksanakeun, tapi ngeunaan syarat nu kadua eta patali jeung bangsana. Jadi kudu bebeja ka indungna najan nya manehna bogoh kacida ka Badri tapi embung kudu ngalengkahan kolotna mah. Mangga Mama Nyai nyanggeman kana sadayana syarat-syaratna. Nanging Nyai teh nyuhunkeun heula waktos kanggo nedawidi kapun Rama sareng Ibu. Alus memang kudu sakuduna anjeun bebeja. Ku kami dibere waktu
jug ayeuna mah geura mulang ke mun geus mulang ke geus menang idin mah ka dieu deui nya dupi syarat nu katilu teh naon mama nu katilu mah engke we dibejakeunana nya lamun syarat nu kahiji jeung kadua geus bisa kacumponan. Mangga mama mangga nyai mah ngiringan bae Kang doakeun nyai sing kenging widi ti ibu sareng Rama cek Limas Layung Sari kituna nyekel leungeun Badri. Mangga Nyimas ku akang didoakeun pisan Badri Malik nyakel. Atos pami kitu mah mama akang nyai permios heula ayeuna mangga nyi bral geramiang didoakeun sing hasil cek Badri netep ceuleuyeuk ka Limas Layung Sari asa aya karunya dina hate nempo ka putri si Luman. Sanggeus kitu mah les bae jirim Nyimas Layung Sari leungit tina tentempoan Badri jeung Mama Ilyas. Sareng waktos nasepnya muhun aduh ieu mah aya wae insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-14 nya mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.